Sampurasun pamiarsa sadaya pendak deui sareng simkuring pun Yusak Kang Eloy sareng ayeuna mah nambihan saurang deui Akang Piki. Oh, Akang Piki. Akang Piki. Geningan. Sampurasun pemirsa sampurasun. Hatur nuhun tos kersa sumping. Sami Kersa sumpingnya. Leres. Nuhun sanes sampingnya. Sanes. Dina KTP mah diseratna ku F Piki, tapi pan abdi mah orang Sunda. Jadina Kang Piki nyariosna gitu. Sami wae. Sami bae da. Kadangu ku urang mah gitu. Nah, kitu dulur sadaya urang pendak deui di kanal Medar Novel Baruang Kanu Ngarora Yasana Deka Ardi Winata. Dina episode nu kamari urang masih di bab 4 nembe saparo ayeuna urang teraskeun. Siap Kang Piki? Siap. Mang Eloy siap mirigan oge nya. Oke, atuh nuhun. Urang buka kaca 18. Masih di kaca 18 bab 4. Urang teraskeun lalampahan Ujang Kusen sareng Nyi Rapiah. Muhun. Anu pangantenan Badan ditikahkeun. dipenakeun ayeuna mah. Urang teraskeun nya. Tos siap? Urang gentosan pilih genti tiap paragraf. Muhun, nya. Mohon. Diawitan ku abi we nya. Muhun, lajeng. Pukul 3 geus ngabrul nurek ngiring helaran. Kabeh maridang sataker tanaga. Aya nu dina kareta, aya nu dina bendi, aya nu dina dokar dipurutulan. Nu teu pati kaya tumpak dokar sewa bae. Mangga. Pukul 4 panjeg. Jung ngangkat iring-iringan. Pangheulana tukang tanji dina dokar. Jol kareta panganten ditarik ku kuda Sydney 2. Sapasang kusirna jeung loporna make papakean anu montereng. Panganten ngarendeng dina bangku nu tukang. Ari dina bangku hareup aya 2 awewe anu jadi pangobeng. Beunang milih budak ngora pang tegepna ngepetan panganten. 2 anana beunang mindeng hurung herang. Dina tempat lopor aya lalaki make baju hideung. Calana lepas hideung, mayunan panganten. Sapandeurieun kareta panganten ngaleut kareta. Bendi jeung dokar nu ngiring tea. Kusabab Tuan Haji Abdul Rauf teh jelema beunghar tur loba sanak barayana jeung sobatna. Pirang-pirang nu ngiring helaran teh nepi ka satengah genep helaran teu eureun-eureun. Muter dayeuh ngurilingan nagri. Saparat-parat jalan pinuh kunu lalajo kawantu karya gede sarerea pada nyaho. Sanggeus setengah genep tuluy panganten balik. Pek cucul-cucul nu ngalanteur oge marulang bae saimah-saimahna. Caturkeun pukul 7 sore panganten geus didangdanan deui cara tadi. Tuluy didiukeun dina kursi hareupeun papajangan. Yang hareupan adep-adep. Digigireun adep-adep ngajegir bokor kuningan jangkungna salongok. Di emper wayang golek geus di panggung. Tatabehan dipasieup. Barudak ronghok lalajo paheula-heula hayang diuk deukeut kotak. Atawa hareupeun dalang ngarah bari nyoo wayang. Pukul 8 tatabehan geus ditabeuh ngumpulkeun nurek lalajo. Ngagentakeun nurek ngalayad. Ti pukul 8 nepi ka pukul 10 ngaleut bae awewe lalaki kolot budak. Sakur anu datang awewe-awewe
lianti budak jeung nu ngiring mah sungsong nyodorkeun panyambungan duit dina cepuk bari nyarambungan ka Nyi Haji Abdul Rauf. Ari duit panyambunganana tuluy diasupkeun kana bokor anu salongok tea. Di luar Tuan Haji geus metnakeun 2-3 jelema anu purah nyalikeun tatamu pameget. Tatamu caralikna ngaberes mayunan bacrek. Istri pada istri, pameget pada pameget. Anu sepuh jeung nu sepuh, nonoman jeung nonoman deui. Ditenjo di luar meni pinuh lolobana awewe bae. Sabab lalaki mah rea nu diuk di luar dina kursi. Teu kira-kira lucuna nenjo peta nu di jero. Mani asa dina pangimpian atawa di sawarga loka bae. Patetebah anu sakitu hurung herangna kahibaran ku cahya lampu mangpuluh-puluh. Mani siang sakur nu aya di dinya mun awewe jiga geulis, mun lalaki jiga kasep. Sumawona mun nenjo karena gundukan istri-istri jeung nonoman. Meni mata simeteun anu sakitu gareulisna targepna kasipuh ku papakean anu sakitu aralusna jeung kahibaran ku cahya lampu. Meni teu asa dikieuna mun geus mah asa nenjo widadari nu kayangan bae. Cahya inten dina suweng panitih madalion jeung gelang. Ting gurilap ting burinyai jiga bentang mangrewu-rewu. Ari keur nuju langit bersih sarta kahibaran ku bulan. Cahya damar anu minangka bulana. Gelang emas tibang bray dina leungeun karoneng keur dipake nyabak gelung atawa ngagaro sirah. Jiga kingkilaban peuting ngagaro teh lain atel kuloba kutu isarat ngagupaya nu di luar menta di dagoan balik. Warna-warna rupa baju, sutra, salahi, encit, jeung batis polos. Mun di awas-awas asa pisan nenjo kembang sakebonan anu warna-warna rupana sarta keur meujeuna mangkak. Kumaha atuh teu rek jadi panghudang sahwat, panarik birahi, jadi kembang mata nu ngora. Ditenjo gelung beki wuwung. Ditenjo gelung beki wuwuh matak bingbang nu lalacur. Aya nu make poni, aya nu digelung jucung nurutan nyonya-nyonya. Geus puguh gelung konde mah beunang neplak ti nyonya-nyonya Cina. Jabingna pating serekebeng. Jabingna pating serekebeng. Tuluy diselapan daun ranium atawa dicucundukan kembang gulo. Pangirut anu narenjo, pangemat atmana bujang, pamepes amarah salakina. Tapi urut sakitu lucuna teh nenjo awewe nu gareulis, aribet nenjo panganten mah kabeh pehem. Abong-abong bentangna pasar. Beunang diibaratkeun Nyi Rapiah teh umpama bentang timurna. Ari awewe nu sejen minangka bentang nu loba kabeh katuruban. Sakur anu nenjo teu aya pisan seubeuna. Estu lucuna awewe lalakina. Cek ieu Nyi Rapiah jeung Ujang Kusen teh estu nurub cupu, nu geulis jeung nu kasep. Turug pada beunghar. Estuning jadi sanden kalemekan. Jadi tungtung kasauran. Cara rama sareng Sinta. Panganten diuk dina kursi ngarendeng dikepetan ku dua awewe anu taregep
sarta benang maridang sataker tanaga. Papakeanana sapasang, katenjona liwat saking matak lucuna nambahan sari ka panganten. Di tukangan panganten paturon anu benang mapaes tea. Damar nyorot kana air emas jeung kaca. Cahyana hibar. Bisa jereun eta katil kulambuna bodas. Sprek jeung anggelna bararodas. Katenjona di luar renyem-renyem. Kalindukan kula langse. Sutra hejo jeung tutup kulambu. Kasumba estoning matak ngabijilkeun lalamuan kabujang-bujang. Pukul 8 dalang kakaraprak ngawayang. Teu kira-kira ramena kawantu dalangna bisa. Kakawena ngeunah ngabodorna matak seuri. Panayagan rame senggak rejeung alok tukang saron teu repeh sesebred jeung sisindiran nambahan rasmi kana wayang. Nu lalajo meuni pepet awewe lalaki. Kolot budak sabab maksudna lain rek lalajo wayang wungkul. Hayang nenjo pangantena. Sumawona lalaki jeung randa anu lalacur lalengger pirang-pirang. Da jaba lalajo wayang jeung panganten teh lalajo nu lalajo deui. Anu dagang mani neba di sisi jalan kenca katuhu. Damarna pagede-gede ting kalentreng nu ngaladangan cendol jeung cincau. Ting pelengseng beuleum sate jeung maranggi. Ting peledek haseup bajigur jeung bandrek. Barudak reang nawarkeun lepit jeung rokok. Ting selendep ka jelema loba. Anu dagang kulub suuk, sangrai kacang tanah, ketan di kelapaan jeung salianti eta ngaberes di sisi jalan. Sanggeus pukul 12 panganten geus dicuculan. Nu lalajo geus mimiti cucil. Kondangan geus loba nu baralik. Barudak gempar patulaya harees deket kotak. Begi peuting nu lalajo begi corengcang. Nu di jero kari saeutik. Nganti nggak kolot-kolot bae. Sakur anu resep nanggap lalakona. Disurupkeun kana elmuna. Sora dalang geus rada peuyeuh. Tapi bubuh mata kelar ka jalma ahli lalajo. Panayagan geus teu pati berag. Matak loba nu nundutan. Tukang goong mindeng disentak ku dalang. Dumeh nakona lain dina mistina. Awewe anu narongton sawareh mah aya keneh. Tapi nu sorena sakitu gandangna harita mah geus semu alum. Kausap ku jurig tunduh. Cahaya surem pupur laas. Katambah caangna damar geus kurang. Ngan kari reyem-reyem bae. Lagu salendro beki peuting beki matak waas. Sumawona lagu ombak banyu mepende budak keur sare. Ngajak nyaring kanu keur lenyepan. Ngagerihan kana hate nu keur kaedanan. Di jalan anu sorena sakitu lobana jelema. Harita mah entang-entangan kari nu dagang rokok jeung takoah. Kitu ge kari urutna. Aya oge nu mentas lalajo cinduk-duk di harudum samping. Ngadeuketan nu dagang teu bisa balik katinggaleun ku baturna. Cahya bulan beuki peuting beuki ngebrak. Bentang baranang nu laleutik ting karetip, nu galede ting poncorong. Matak nambahan kagagas kanu balik mentas maranan. Katambah ku sora hayam raong ting kongkorongok kawas anu mileleuyankeun estu matak ragrag cimata. Sanajan nu lalajo geus corengcang, tapi wayang mah ngungkungan bae sabab ditaranggap ku sepuh-sepuh jeung ku tukang lalajo nu pogot.
pukul setengah genep kakara enggesan tatabehan dikebojirokeun ngabubarkeun nu lalajo. Tah ningan sakitu bab opat teh abong ngalalakon nu pangantenan meuni panjang bab ieu mah. pisan ieu mah. Karaos Nonton wayang. karaos nonton wayang ku Mang Eloy tangtos karaos pisan. Karawas pisan. Ramo kumaha rada jadi rada galing Lumayan. gitu. Tah ku kituna ai dina bab ieu mah kuring bade ngumaha heula Kakang Piki. Mangga. Kumaha karaosna maca ieu Maca baruang kanu ngarora teh. leres pisan. Seueur kecap-kecap anu rada abdi tacan terang gitu, rusak gitu ya. Contohna naon? Sapertos tadi bendi geuningan. Bendi, Ai abdi mah nyang kita bendi teh mobil gitu. Mobil. Tapi kan itu kajantanna teh tahun 18. Nya abad 18 berarti 1800 kadieunnakeun lah 1880-an lah. 1880-an jigana teh. Sigana teh tos aya mobil atawa napi kumaha ieu teh gitu nya. Duka tadi. Eta teh rada-rada. Jigana di Eropa mah tos aya mobil. Tapi nya Mun di Hindia Belanda mah eta Hindia Walanda keneh nya. Jigana mah masih corencang. Corencang ya. Najannya ieu Ki Abdul Haji Rauf teh. Abdul Rauf teh. Nu Jelema ieu na jebut ya. beunghar. Nah, Tapi jigana mah teu acan. tah teu acannya Nya makanya bendi teh naon meureunnan? Ai sakaterang abdi mah bendi teh jigana mah kareta kuda. kareta kuda. Mun dina mun di panta-panta atau di kelas mah bendi teh pangluhurna. Pangluhurna. Kareta kuda karaka handapna teh delman meureun sado pang ieu nama dokar meureunnan. Oh, Jiga ieu kitu jigana kitu. Tapi nya ke urang taroskeun manawi aya pamiarsa nu kersa Lares. ngalereskeun gitu. Lares. Pilih gitu. Mohon. Kecap ieu. Teras ieu mah pamendak sim kuring gitu. Leres henteu. Uteuk urang sok miheulaan mata. Leres. Uteuk marentah ka bibir. Bibir. Ieu nu kudu disebutkeun. Leres. Pada acek mata teh lain eta. Lain eta. Pernah teu? Pernah. Karasa teu tadi? Karasa. Tah, Karaos ieu. eta. Leres. Jiga nu ieu we ieu. Paragraf katilu panungtung. Leleyepan. Tadi mah lelenyepan. Pan nu kadangu ku abdi mah. Lelenyepannya. Leres. Itu dugi kana hartos. Sa- Hartos teh naon gitu tanya. Teu dugi Keur kana hartos. leleyepan. Nya ditipu gitu. Soalnya ketipu ditipu gitu. Nya teu percaya miheulaan mata. Ieu teh kadang-kadang Leleyepan. da ka da mimiti apa di dieu kasimpenna teh lelenyepan da biasa nama lelenyepan Nah. gitu. Mata ti dieu teh langsung we Lelenyepan. torolong weh. Jadi miheulaan mata. Tah. Kadang bisa lanjapan bisa tunuh gitu nya. Nya ai kadinya nama meureun nya leleyepan meureun maksudna mah nunutan meureun nya. Nya. Nurut. Tah terus aya deui tadi teh cukup ieu da. Terus nu mananya tuh ayalah tadi nu Ya, seueur pisan. seueur pisan tah kitu meureunnan. Jadi bahasa Sunda teh nya itu teh lah beureunya. Nya Jadi mungguhing sadi dinten urang teh nya Orang Sunda Tadi nya. dinten urang teh nyarios teh dina bahasa Sunda tapi mun urang di tempat gawe pantara. Tara. Tah, Langki mata- lah. Langki miminengna urang pa di tempat gawe. Nya, Pas leres. dipake ieu pas matak pa dia seueur ngatogna ya, bisa dimaklum. Bisa Ku dimaklum. kituna ieu teh jadi rohang keur urang diajar maca Ngaguar ngabiasakeun deui, deui. leres. Ngaguarnya Ngaguar deui. ai palebah ieu mah karasa teu ieu teh Haji Abdul Rauf teh jalmi jegud beunghar pisan. Leres. Etanya nu mananya urang ieu we sirih ieu we ieu mah. Eta nu ngabringkeun anak tadi ge geuningan Ngabringkeun nya, cenah. Dokar geuningan sareng nu sajabina Nya nepikeun ka Menika. mana mah nih panjang pisan da. terus eta cenah naon di bumina nanggep wayang berarti kan Lain samanea. lain sama nea deui. Ayeuna oge puluhan juta kan ya. Nah, Dugi ka 40 juta mah. kapungkur meureunnan. Kabungkur ge nya harita nya eta teh ya. Harit kene Mas Ari mah. Keur Mang Eloy mah. Keur kasarna gitu. Keur urang pantaran urang urang mah mah, nya gitu. mending menerkeun ieu daripada bocor tuluy ruk-ruk. Ieu nu barolongnya leres Nya. teh. Di Bener. karpet itu barolong mah dibelikeun ka dinya. Tah Tah ieu kebayang. nu kabayang mah di ieu digigireun adep-adep naon adep-adep teh. Adep-adep. Adep-adepnya. Tah eta digigireun adep-adep nu ngajegir
Bokor Kuningan. Ai Bokor Kuningan mah kabayang eta teh Ya. wadahna eta teh nya. Bokor mah nya nu perhati. Nya. Padukuyan lah mun. Hah? Teu ai di dieu mah jigana wadah amplop meureunna mah Eta mah. saknya gitulah. Bisanya. Kotak juga iya, tapi kapungkur mah bokor gitu. Bokor gitu. Bokor kapungkur mah. Ngan eta nu waas teh jangkungna salongok. Arti salongok teh beureunan kitu beureunan jangkung. Berarti jangkung lamun urang nu ieu na 170, salongok kitu berarti. Nya pantaran urangnya beureunan Iya. kabayang. Pataran urang. Biasana kan udunya mah ngan sakieu teh nya. Nya. Ieu mah dika sakieu salongok kabayang eta nu ondanganna geus dietang eta. Kabayang ieu Sabaraha rebuna pengintennya. nya salian kamandang, salian beunghar oge kamandang. Nya, pandang. Dihargaan terhormat Terhormat. gitunya. Tah aya Nya. mah leres. Ki Haji Raup teh. Juara lah ieu matak ieu sakieu teh tos sakieu juarana teras aya hiji carios saurna zaman hareta meureun teu acan aya sound system. Muhun. Acan kapungkur mah. Kabayang teh eta kidalang. Gogorowo kana. Adaan oge ya saurang kok corong ngadangu mah. Oh. Nya. Corong nyak tanah teh yang kapungkur mah kan jadi corong teh gitu. Muhun. Ngadangu. Ai kidalang sami tahun harita ngacorong oge. Sami kapungkur. Sami. Waduh. Ngangge telam naon namina teh aya dina awi teh ningan. Oh, gitu. Oh. Saurna kitu. Nya kabayang teu acan aya tapi sorangan nepi ka ditu gitu. Ngoncrang wan kabayang ti jam 8 nepi ka setengah genep Setengah eta. genep. Tah genep. Ti jam 8 nu geus setengah genep. Rebun-rebun. Aduh, kabayang abdi mah. Kabayangnya eta juara pisannya. Mantap. Berarti meureun padalang teh teu eureun-eureun nya. Sila we kieu. Iya. Teknik vokalna juaranya Mengeloy. Muhun. Weh, juara pisan. Komo eta. Ah, kitu sakitu gegeningan seueur pi obrolan urang teh Leres, gara-gara leres, leres. teu pira Teu pira. Orang ngobrolkeun ngobrol. masalah kacaletot jeung masalah mata nu sok dipiheulaan wae. Tah. Terus masalah naon mun teu ngarti? Yuk. Jadi salian ting mah bahas eusina aya oge sisi lain urang nu bisa dibahas. leres pisan. Ku kituna cekap sakieu we nya. Muhun. Abdi aya bahas deui mah urang bahasnya dina komentar we urang ngobrol kitu nya. Nuhun, Gitu. leres. Hatur nuhun. Kang Sami-sami, Piki, Kang Syah, Mang Eloy. sami-sami. Pamirsa, rupina cekap sakieu heula. Hatur nuhun diantos tanggapana komentarna. Sampurasun.